Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma iftah alaina bi futuhil arifin wa ansur alaina hikmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Ila hadrati hadzal mu'allif safinatun najah Syekh Imam An-Bantani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kawitan abdi ngaos kana ieu kitab Safinah kalawan nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu mapari nikmat ageng di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu mapari nikmat alit di akhirat tungkul. Alhamdu ari sadana puji anu opat eta lillahi milik Allah Rabbil alamina anu mangeranan sadaya alam. Wabihi sareng eta tetep ka Gusti Allah. Nasta'inu nyuhunkeun pitulung abdi sadayana ala umuri dunya kana pirang-pirang urusan dunya waddini sareng urusan agama. Wasalla sareng muga maparin rahmat saha Allah Gusti Allah. Wasallama sareng muga maparin kasalamatan Allah kana ala sayyidina ka Gusti urang sadayana Muhammadin tegasna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatimin nabiyyin anu jadi panungtung sakabeh nabi wa alihi ka kulawargina Kanjeng Nabi wa sahbihi sareng ka sahabatna Kanjeng Nabi ajma'ina tegesna kasadayana. Wala haula sareng teu aya daya sareng upaya wala quwwata sareng teu aya kakiatan illa billahi angin kalawan pitulung Allah al-aliyyi anu maha dhuhur Allah al-azimi anu maha agung Allah.